Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Rusia Eulis Marlina bagian ka-10. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mungguh pikeun waruga mah meh-mehan teu kuat lempang anu sakitu jauhna jaba panas poe mentrang-mentring kesang mani morolok tak geus asa denglek balas nananggung tanggungan sol. Sanggeus tepi kahareupeun gedong sate reg eureun tanggunganana diecageun ngarahuh narik napas awahing ku capek jaba ambekan mani ngahegak dadak karasa deui eungap. Alhamdulillahirabbil alamin. Cing mang nyuhunkeun bajigurna sagelas ceuk kindi bari cingogo nyang hareupan tukang bajigur geus kitu ceug kana kulub sampe tuluy di dahar mani cacamuilan bangun nu nikmateun nakara. Awahing ku tas capek jaba geus peurih beuteung kawan tuti isuk can dadaharan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kindi terab mani ngaeureuleu sok lumur kosong dituna dina tanggungan bajigur diwir disusut ku tungtung kamejana. Dupi anu kasebat jalan ka Cihaur Geulis teh ka mana mang? Cihaur Geulis jang. Sumuhun mang. Cihaur Geulis mah jalan nu ieu wae jang teras ka kaler. Na bade ka saha ujang teh? Tanya tukang bajigur bari ngocokkeun gelas kotor kana kobokan. Maksad mah abi teh seja aya nu dipilarian. Milarian jenengan saha? Jenenganna mah Darmaji kawitna ti Garut. Darmaji ti Garut. Tukang bajigur rada ngahulang. Sumuhun mang, cing manawi uninga. Ke ari kana jenengan eta teh sok nguping mangge mung duka leres henteuna ti Garut mah. Dupi ngadamelna kana naon jang? Upami kapungkur mah ngadamelna teh kana ngesol mung duka ku ayeuna margi parantos lami tetepang. Naruskeun saha mang? Tanya hiji lalaki anu dek ngadon ngopi nyamperkeun ka tukang bajigur. Tah kalarasan aya urang Cihaur Geulis cing sugan deket-deket anak tales sugan di ditu aya jenengan Darmaji tukang sol kawitna ti Garut. Ceuk tukang bajigur ka eta lalaki. Darmaji aya ge jenengan Darmaji tukang pananyaan di ditu mah laras eta ge ti Garut. Dupi istrina saha mang? Anu mawi jenengan istrina mah hilap deui emang teh. Ari maksad mah emang teh sejana pangan pun anak jenengan anak Eulis Marlina. Oh laras ari putrana jenengan Eulis Marlina mah laras aya malih ayeuna ge anjeunna teh tos dadahut wartosna mah bade nikahkeun. Nuhun teuing. Dupi jalanna ka mana cep? Jalanna mah anu ieu wae teras ngaler. Kayak di ditu aya warung sisi jalan, tidinya mengkol ka jalan palih katuhu. Tah engke aya bumi gedong dicet bulao sisi jalan alit palih katuhu mayun ngulon. Di payuna aya tangkal jambu kulutuk. Naroskeun ti warung ge moal aya nu birek deui naroskeun Bapak Darmaji. Atuh nuhun atuh cep. Ceuk kindi mani ujug-ujug guligah aya raratan kitu teh. Malah saacana gok jeung nu jadi anak ge paromana ngadak-ngadak marahmai anu harita keneh gura-giru mayar urut ngopina ka tukang bajigur. Mangga atuh mang, encep atuh nuhun. Sabangsulna mangga didoakeun sing kapendak. Mangga mang sing kapendak weler tukang bajigur mairan. Tidinya mah leos kindi indit deui bari lempang nage ayeuna mah teu kawas tadi rada cenghar ongkohanana tas ngopi. Katambah-tambah manggih raratan perkara anakna tea. Nuhun Gusti, abi diparengkeun tiasa nepangan pun anak. Ceuk gerentas hate kindi bari lempang ngemprit nanggung tanggungan sol anu beuki lila lempangna asa beuki gancang kulantaran ceuk pikirna hayang gara-gara gok tepung jeung nu jadi anak. Teu kungsi setengah jam geus anjog ka hiji warung sisi jalan tidinya sok tanggungan diecagkeun tuluy nyamperkeun ka warung.
Bu, pangapunten abdi teh. Seja bade ngiring tumaros manawi karasan ibu ninga sareng jenengan Darmaji. Oh, Bapak Darmaji anu sok ngalandongan anu teu damang. Ceuk nu boga warung narojol kaluar ti jongkona. Sumuhun Bu. Anu kagungan putra jenengan Elis Marlina walar kindi. Oh, eta atuh Jang, anu bumina dicet Bulao mayun ka kulon. Tuh geuning aya murang kalih nu rorodaan. Ceuk nu boga warung bari curugna nunjuk ka belah kaler nuduhkeun ka budak lalaki keur ulin rorodaan. Hatur nuhun atuh Bu. Sawangsulna Jang, walor nu boga warung bari asup deui ka jongkona. Geus kitu mah ceg kindi. Kana rancatan regeyang nanggung tanggungan solna. Indit deui dibarungku pikiran asa beuki guligah. Kira-kira 30 meter deui ka imah anu deuk di jugjug reg kindi eureun heula panon luak lieu ka kenca ka katuhu kituna teh lain deuk naon-naon ngan deuk neangan panyalingkaran dumeh katingali rentang-rentang dua awewe keur laleumpang katingalina siga tes ti imah anu deuk didatangan ku kindi kulantaran teu aya pikeun nyalingkar duduk koina dilalapkeun tuluy api-api ngomekeun sendal capitna. Tayalian ku ayana kitu teh ngarasa era dumeh pasangrok jeung popotonganna anu baheula nyaeta jeung indungna Elis Marlina anu katelah Nyikayah. Sanggeus deukeut kira-kira 5 meter deui eta awewe nu ngaran Nyikayah teh kadenge ku kindi nyarita kieu. Nyai, ceuk Nyikayah ka baturna bari rada nyang leungeun. Naon cece? Tong luak lieu itu aya bapa budak popotongan ece nu baheula. Mana? Tanya baturna Nyikayah rada ngarandag bari luak lieu ka sisi kagigir. Eta hareupeun anu nyang hareupan tanggungan sol. Tuh geuning siga keur menar-menar sendal capit anu rupana siga urang keling. Ceuk Nyikayah ngaharewos. Malah sanggeus ngaliwatan kindi Nyikayah jeung baturna make pating cikikik saleuseurian. Nah, kabina-bina teuing manusa meningarekan pisan urang keling. Lamun teras ka awewe dibanting meureun ku aing kurancatan ceuk gerentas hate kindi anu tungtungna mah ngadenge kana caritaan ti popotonganna kitu teh timbul hayang seuri aya ambak aya akhirna mah rigedig nangtung deui anu teu lila geus anjog ka hiji gedong di cet Bulao samalah katingali aya hiji lalaki tengah tubuh keur luntang lantung hareupeun imahna bari ngagandongkeun leungeunna. Bener pisan ieu imahna teh ceuk kindi anu teu ragu-ragu deui kulutrak tulak panto telaris ku kindi dibukakeun tuluy asup nyamperkeun ka eta lalaki nu keur luntang lantung dina teras. Pangapunten, ceuk kindi bari ngecagkeun tanggunganna duduk koina dicuplak nyieun adat sacara kamenak. Mangga, aya naon Mang? Tanya nu boga gedong bari turun tina teras kaburuan nyamperkeun ka kindi. Dupi bumina jenengan Darmaji teh leres ieu kitu. Nya, ari kitu aya naon Mang? Rupina akang teh hilap deui ka abdi. Ke saha teh ieu teh nya? Ceuk eta jalma malik nanya bari netep kana beungeut kindi ngarasa hookeun. Abdi teh kindi teh Kang. Har, jang kindi ieu teh geuning nyaho ka dieu? Ah, nanaroskeun wae Kang. Nyaeta rehna abdi jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang teh maksudna mah teh sanes ku hoyong tepang we terutamina pisan mah hoyong pendak sareng si Eis kumaha daramang sadayana walar kindi geus kitu mah kakara ngajak sasalaman bari hate asa ngemplong cager dina waktu ieu mah walar eta jalma anu katelah Darmaji teh nyaritana bari luak lieu siga aya nu direretan. Keur kitu ujug-ujug brai panto muka katingali aya hiji gadis keur rumaja putri make pakaian rokayas norojol ti jero bali alangah elengeh ngajak seuri ka Darmaji. Batin kindi ngadak-ngadak mani asa ngalenyap domeh ningali anakna anu sakitu geus parawan katambah-tambah rupana mani tegep nakara buuk galing muntang rupa kulit koneng omyang halis ngejeler paeh amis budi kempot pipi keur geulis teh bear budi asa beuki nambahan kayung-yun. Darmaji mah sajolna eta gadis kaluar teh gentak disamperkeun kulantaran sieun kaburu turun nyamperkeun ka kindi. Tetehlah eta gadis teh bener-bener
bener anakna Kindi katelah Eulis Marlena anu sasatna dirahasiakeun nakar tong boroning Kindi anu geus yakin bapana asli cacak nu sejen ge babakuna anu pada salemur jeung Darmaji kaparengan nganjang kadinya sok gancang Eulis Marlena teh dititah indit kalawan dibahanan duit sangkan nyingkah tidinya kusieun teh aya nu ngabejakeun yen manehna teh lain anak Darmaji. Awahing ku hayang sidik kana rupa anak Kindi gancang nangtung bari nanya kieu, "Eulis, cager, sae?" Weler Eulis Marlina. Nyaritana kitu teh bari jeung rungah ringeuh ku teu wawuh teh disangkana mah bener-bener tukang sol. "Eulis," ceuk Darmaji bari rada ngahalangan beungeut Eulis Marlina. "Lain deuk ka kota Eulis teh." "Ka kota bade naon Mama?" "Puguh Mama teh butuh ku bako pipa. Meni geus teu aya sakepul-kepul acan. Mun bari ulin ka ditu jig jeung si Bibi, bari Eulis bisi deuk barang beli naon wae ka ditu. Duitna mah menta wae ka ibu, cig buru-buru bisi kaburu hujan engke mah. Jeung ongkohanan lain deuk meuli pibajuan teh keur Eulis." "Muhun sabaraha Mama nyuhunkeun artosna?" "Sabaraha wae ka ditu. Kumaha Eulis? Deuk 1000, deuk 2000 ge taya halanganana." "Gancangan atuh Mama ti tadi meni geus lok-lokana yang udud," ceuk Darmaji satengah nyurung-nyurung awak Eulis Marlina anu harita keneh ge asup ka imah bari reket pantona ditutupkeun deui ku Darmaji mani rekep nakara. "Atur nuhun Kang, pun anak tos dugi ka segede kitu. Mungguh batin mah abdi teh teu kinten hoyongna mah. Barang pasihan kanu janten anak teh. Mung kumaha atuh dikersakeun kaayaan abdi nuju batan sakieu," ceuk somplal nama herang kantun bincurang waruga hirup teuneut paeh teu hos kantun hate bae bati gegetun panteg hoyong mikanya kanu jadi anak, ceuk Kindi make jeung Cipanon ngarembang. Ari lebadinya nama jang Kindi teu kudu dicaritakeun, teu kudu jadi pikiran. Da ku akang ge geus kajudi kaayaan jang Kindi kitu. Ayeuna mah ceuk pikir akang perkara jang Kindi geus teu kudu loba pikiran itu ieu. Naon rupa urusan budak jeung deui lain akang embung kadatangan nyarek nyaah ka anak. Ngan pokona ulah remen-remen teuing ka dieu lantaran bisi nimbulkeun gangguan keur ka dirina budak. Sing percaya wae soal budak mah ka akang tong beroning jang Kindi dalah nu jadi indung nage nyata nyikaya ku akang teh dicarek samala bieu ge tas ti dieu cenah mah deuk ngirim pibajuan keur si Eulis ngan ku akang dicarek. Perkara budak mah boh paehna boh hirupna atawa cager jeung geuringna tanggungan akang sorangan. Boga mah rezeki teu kudu dikirimkeun pek wae dalahar peperieun akang mere teu bisa. Kanggo abdi mah Kang kalintang ngahaturkeun nuhunna ku ayana si Eulis dirorok ku akang ti alit dugi katos sakitu ageungna, ceuk Kindi bari ngageuri. Keur kitu aya nu gegeroan. "Mama, Mama." "Wulan, aya naon Lis?" ceuk Darmaji nembalan bari unggah kana teras tuluy asup ka jero kalawan pantona ditutupkeun deui. Sanggeus Darmaji unggah kalacat Kindi unggah kana teras gek diuk anu maksudna mah deuk ngadon ngiuhan kulantaran ku teu kuat ku panas poe meninga betrak. Waktu Kindi keur diuk anu di jero imah kadenge nyarita peting gereneng pok-pokana teh kieu. "Jungjung atuh Eulis bisi kaburu hujan," ceuk Darmaji. "Mangga ieu ge bade Mama ngantosan heula si bibina nuju di jamban keneh. Sanes Mama dupi anu ngobrol sareng Mama teh saha ka kupingna ku Eulis make nyebatkeun Eulis kitu." "Oh, eta tukang sol urang suka jadi. Eta teh rada teu pati hideng nyaritakeun hayang boga anak kawas Eulis cenah. Dasar teh wae adat nu kurang jajag mah sok nu lain-lain nyarita saka cumplang-campleung," weler Darmaji. "Anu teu pati hideng moal naon kitu Mama upami abdi ngalangkung aya keneh jalmi eta?" "Ah moal bisi sieun maka ditu wae jalanna ka tukang tong kahareup." Geus kitu jep anu di jero teh jara rempe teu kadenge nyarita deui kantun Kindi ngahulang bari batin ngadak-ngadak ngalenyap
ku ngadengena kekacapan darmaji kitu teh. La ilaha illallah. Nah Gusti, dugi ka diri abdi disebat jalmi teu hideng. Naon sababna Kang Darmaji make nyarita kitu sagala? Pedah aing ka dieu kitu. Geus puguh aing teh nu jadi bapana asli, ceuk gerentas hate Kindi di barungku rumah narik napas. Kira 10 menit titas ngalamun kitu timbul hate ratu ngerasa ruas lain di kieuna ku ayana panto muka kalawan Darmaji keluar deui nepi ka Kindi gancang ngorijat nangtung. Punten wae Kang, abi teh cologog ngiringi uhan di dieu. Teu nanaon ngan wayahna teu bisa ngaku kulantaran di jero barudak keur beberes. Ongkohanan eceuna keur eueuh deui, uler Darmaji bari nutupkeun panto. Nuju angkat ka mana ece? Biasa we keur barang beuli pangabutuh. Duka ka pasar baru, duka ka babatan. Sanes abi teh Kang, nguping wartos akang bade gaduh maksad nikakeun si Eulis. Nah leres. Asa diingatan pisan. Nyaeta kitu akang teh Jang Kindi. Lamun diparengkeun teh mah kuno kawasa deuk ngayakeun salametan si Eulis teh dina tanggal 5 Sawal. Ku kituna sakalian we engke dina waktuna ulah teu ka dieu. Kitu ge lamun teu aya halangan sarta awakna cager lain deuk naon-naon perlu nama pangaturkeun nu digarawe di dapur. Insyaallah mudah-mudahan we sami-sami aya dina kawilujengan atuh abdi teh Kang kumargi parantos siang sinarang bilih kabujang hujan pada permios wae wangsul ceuk Kindi bari ngalalapkeun duduk koina. Baik atuh Jang Kindi, eta mah kitu wae nya. Dina waktuna teh ulah kungsi di bejaan deui. Ulantaran eueuh pisukeunana jeung ongkohanan teu nyaho tempatna. Ngan omat dina waktuna teh akang sasahati ayeuna Jang Kindi sing beunang dipercayakeun ngurus paparabotan di tukang jeung barudak. Pokona mah eta kana naon wae sagawe-gawe mantuan nyangu ge teu aya halanganana. Sumuhun, mangga atuh Kang. Mangga Jang Kindi. Uler Darmaji bari asup ka jero geus kitu mah ceug Kindi kana rancatan rageuyang nanggung tanggungan sol ngaleos balik. Teu kacaturkeun pamiarsa di jalana kini geus tepi ka imah geus kitu bus ka jero bari humandeuar. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung. Nah, ari tanggungan dikamanakeun Kang Kindi, dipiceun atawa dijual, ceuk pamajikanana anu harita kasampak keur nyisiran. Lain dipiceun, barabe deuk dibawa teh. Ongkohanan awakna teu garena, dipihapikeun we di ditu, di babaturan. Geus jegood komo cacak sakieu hirup sagala teu gablek ge meuni geus teu kersa nyandak tanggungan saberatna ge tanggungan kitu patut metak naon bawa bae eta ngarah ngadaleungdang mulih sareng angkatnya. Kumaha pipikiranana Jang Kindi teu puguh tanggungan ngadoncul dipihapikeun ka batur kayak kumaha lamun aya nu ngajual padahal mah geus bae bawa ka imah da sasari ge sok dibawa balik. Atuh ari dibawa ka imah mah sugaan aya di dieu anu nitah ngomean sendal-sendal wae mah ceuk mitohana pipilueun nyarita. Kapan eta mak hayang mulih tumaninah meureun? Lain ku kitu sih. Kapan sasari ge keur awakna sehat mah di mana teuing ditinggalkeun. Da lalaki ge boga pikiran moal nya nunda teu pupuguh. Jeung deui lain dinu saliwat dipihapikeun ge di babaturan tukang sol keneh. Nanyaho kana batin-batina jelema sukae sih meuni mun cereng bari nyololokeun hordeng kamar. Allah teu ngarasakeun pisan awewe teh kitu salah kieu lain. Aya-aya we pi omongeunana teh ceuk Kindi rajin nyarita ge geus teu pati tarik ngan sakadar gegerendengan bari diuk ngajemprak dituturkeun ku narik napas. Kudu ngarti atuh Jang Kindi kana adat awewe teh kapan nyaho adat si Nyai teh babarian teu sarua jeung batur jeung deui ku ayana awewe kitu teh netelakeun manglebarkeun kana banda da geus gunyunyut aya nu maling mah moal majar kumaha nu puguh mah matak mitoskeun rancatan sorangan
hartina mah jadi ngabuntukeun kalakuan usaha ceuk nitohana geus pok deui nyarita. Sumuhun atuh dama abdi aya nu karasa sasarige di mana teuing nunda paparabotan di batur. Cacak wangsul sakadar mawa awak ge memehan teu kiat waler kindi bari goledag kedengan awahing geus teu tahan ngarasakeun rieut sirah mani asa pating arangab batuk teh kendatna ngohkoh wae. Teu beda pisan ti pamadatan hirupna teh. Datang goledag, datang rengkol, geus jadi lalab nyebutkeun aya nu karasa teh. Dasar pemelidan, teu weuheun teuing nu boga panyakit, batur ge teu kitu teuing. Cing kadiekeun ladang usaha ti isuk jedur teh. Menang sabaraha ribu, sok-sok urang deg indit. Kelanan atuh sih, heula asa kedeung mah. Jeung ongkohanan dek indit ka mana bae da jelema hirup ieu najan dek dagang ping-ping ge saha nu dek ngahalangan pikeun jelema mah asal pinuh beteung sok-sok kadiekeun dek indit ayeuna jeung emak teu kungsi nembal di golosor kindi nyerenkeun duit 100 salawe ditunda dina luhureun samak kalakah ungkugna we usaha teh kawas nu heueuh ceuk Sukaesih ku kulutus tapi teu borong duit mah dirawatan kitu ge make jeung jejebris tuluy asup deui ka kamar anu teu kungsi 10 menit Sukaesih geus torojol deui kaluar kalawan geus saged disalin make baju rok beungeut camak plaku wedak bibir beureum mani urahak make slop jengke sagala teu beda ti non kersut mun ku jaman baheula mah disebutna teh Ma, cek Sukaesih ngagagero indungna. Iyo ke lanan keur manitikan heula baju, walar indungna. Buru-buru atuh, bisi kaburu hujan manten, tong leleda teuing nurutan jelema keyep apu. Man, cek indungna bari norojol ti kamar tukang, paragi manehna sare. Deka mana sih ari budak dek ditinggalkeun kindi ngorejat hudang bari netep kana beungeut pamajikanana. Nah kudu ngagegenol budak kitu tungguan wae kadinya cicing di imah ge dek naon gawe sakadar merongkol mah nanyakeun deka mana dek aya perlu tembalna Sukaesih care kituna teh bari jut turun ngalewas arindit jeung indungna be pohara jelema Nun Gusti nu Agung mugi maparinan kakiatan kana batin abdi tuluy ngojengkang nutupkeun panto geus kitu asup ka kamar nempo budak anu kabeneran keur sare mani ngagebra. Nah atuh priatna maneh teh kitu sesebutan ngaran eta budak teh aya ku kabina-bina teuing atuh mimilikan teh diparengkeun boga bapa batan sakieu sing soleh anaking sing jembar jalu anaking sing pait daging pahang tulang kaprihatinan kasangsaraan geus sasemet bapa tong turun tumurun kanu jadi anak ujang mah ulah nepi ka hirup kawas bapa ceuk kindi ngocomang sorangan di kamar bari cimatana nyarak celakan ras ingetku pernasiban hirupna mani katurug katutuh mana usaha geus aya kana 3 bulan ti iseun mana dikeresaeun boga awak teu sehat malah rai poe teh asa beuki nambahan ruksak iga mani norelak teu beda ti gambang kulit mani hideung jaba garing da puguh sasatna keur boga panyakit ari katambah-tambah pagawean sapopoe ngebelongkong bari manaskeun maneh sisi emper toko waktu nyerelek harita geus nincak kana pukul 8 peuting kadenge budak ngadengek cerik atuh kapaksa kindi keur ngarengkol bari ngararasakeun kanyeri ge mulisik hudang tuluy asup ka kamar regeyang budak diais di ayun-ayun ngarah repeh aya ku teu gablek pisan pikiran jelema. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.